Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur ti lembur barayati kota. Insyaallah wilujeng tepang deui dina channel Api Handy Official. Dina dangket ayeuna urang sami-sami medar perkawis panumbu catur. Nah, samemeh medar ngeunaan panumbu catur, langkung ti payun urang kudu nyalusur heula tina sawala. Gitu tah. Naon ari sawala? Sawala teh nyaeta diskusi kagiatan ngebrehkeun pamadegan ngeunaan perkara atawa masalah sangkan bisa netepkeun kumaha alusna. Pargi sawala teh loba wandana atanapi jinisna, di antarana wae aya seminar, simposium, sarasehan, lokakarya jeung rea-rea deui. Nah, biasana sawala teh diiluan ku sababaraha urang pamilon atanapi peserta. Ku kituna dina sawala aya nu mingpina nu disebut panumbu catur atanapi moderator. Nah, secara umum galur sawala diwangun jadi sababaraha bagian. Anu kahiji aya bubuka ti panumbu catur, dilajengkeun ku pedaran ti pangjejer. Nu salajengna kagiatan tanya jawab, lajeng nyusun kacindekan sawala, oge nu terakhir panutup eta ta. Nah, nu salajengna aya sababaraha pancen pokok panumbu catur. Nu kahiji ngatur sawala jeung nepikeun perkara nu rek disawalakeun. Nu kadua ngatur saha-saha nu rek mairan atanapi cumarita atanapi nepikeun pamadegan. Lajeng nu katilu ngeureunkeun pamilon nu nyaritana kaluar tina jejer kitu atanapi nu kamana wae. Lajeng nu kaopat kudu capetang nyarita ku basa Sunda. Pami sawalana basa Sunda. Lajeng boga kaweruh atanapi pengetahuan ngeunaan materi sawala. Salajengna kudu adil saupamana mere kasempetan jang nyarita. Ulah si eta we terus nu dibere kasempetan jang nyarita teh. Sadayana kudu kabagean. Lajeng kudu mibanda sikep sopan. Salajengna kudu bisa nyusun kacindekan, lajeng nutup acara sawala. Salajengna aya sawatara tata krama dina sawala teh nya. Nu kahiji urang kudu apal cara motong omongan batur gitu. Ulah sagawaya batur keur nyarita ku urang ujug-ujug dipotong. Nu kaduana kudu sopan dina ngedalkeun ka teu panujuan. Jadi lamun urang teu panuju kana pamadegan nu keur didugikeun, aya tata carana nyaeta kudu sopan. Nu salajengna ulah ngomong bari popolotot nepi ka panon coplok gitu nya. Salajengna nyarita teh teu diborong ku sorangan gitu. Jadi hayo we urang nu nyarita, da batur ge hayang nepikeun pamadegan. Lajeng ulah haharewosan duaan nalika proses sawala. Jadi ulah aya sawala dina sawala. Salajengna singkahan pasualan nu sifatna pribadi gitu tah. Kusabab aya latar belakang pribadi, jadi urang teh dina nepikeun pamadegan nalika sawala teh hayo we ngabebek si eta, padahal cantang tu omongan urang teh bener. Sabab tadina atuh da urang teh pamadegan urang teh ditepikeunna kusabab boga sifat pribadi atanapi pasualan pribadi. Lajeng omongan ulah matak ngaraheutkeun batur atanapi eraeun batur eta nya. Anu salajengna parori sadayana aya pancen panumbu catur, girang serat, pangjejer, lajeng pamilon. Pancen panumbu catur. Panumbu catur teh jalma anu ngatur heula pandeurina omongan, unggal pamilon sawala waktu caca rita gitu. Ulah nepi ka kajadian sapertos kieu, pamilon nyarita langsung ka pamilon liana, tapi kudu minta izin heula ka panumbu catur.
caturna minangka nama jembatan antara pangjejer kapamilon teh jembatana panumbu catur gitu ta. Salajengna pancen girang serat. Girang serat teh jalma anu pancen nyatet gurag badag tina eusi pedaran sawala. Dina waktu tanya jawab girang serat oge boga pancen nyatet sahanunanya jeung naon pananyana kitu tah. Salajengna pancen pangjejer. Ari pangjejer teh jalma anu mibanda pancen pikeun nepikeun jejer pedaran ka pamilon. Narasumber teh nya lamun pangjejer nu anyar, lamun pangjejerna anyar karek papanggih ilaharna biasana diwanohkeun heula perkara riwayat hirupna kalawan singget. Pangjejer kakara nyarita nepikeun pedaran nalika tos aya widi ti panumbu catur kitu ta. Salajengna pancen pamilon. Pamilon atanapi peserta sawala teh jalma anu miluan kana kagiatan sawala. Dina prungna miluan sawala pamilon kudu tuhu kana aturan sawala. Pamilon kudu ngaregepkeun naon-naon anu ditepikeun ku pangjejer ulah ngaganggu. Omat samemeh urang nyarita kudu ngacung heula. Jadi ulah sagawayah nyaritanya samemeh urang ngacung kitu tah para wargi sadayana. Eta rupi nama pedaran perkawis panumbu catur. Nah, para wargi sadayana sasireun sabeunjeureun insyaallah naon nu dipedar nembe aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Tepang deui dina sanes waktos dina channel Api Hendy Official. Cag ah.